Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah, ketika aya hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan, setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetep teh dihampura, tetep teh dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura, jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir, sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus, aing kene atuh mantak naon hapus deui. Widih cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jangan aing nu ngangkat wali nae kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Titik. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman, gila kula bae. Aduh. Geus atuh kuari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh. Nu kumaneh deuk diasupkeun wali, coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Tah kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir, datang ke maghrib mal salat ge ngeunaheun. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan. Begitu dibere buku, eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah, dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ke Masrik buku lagi panjang. Kutan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai, atuh ulama catat baik. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Tidak bisa, catat baik lain. Catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ye, malaikat demo